Jadi dina masalah urusan rezeki mah geus aya nu nanggung jawab nyaeta Gusti Allah. Sing emut bu aya rezeki teh cai nu dileueut ku urang, sangu nu dituang ku urang, leueteun nu dituang ku urang, acuk nu dianggo ku urang eta rezeki. Abdi sering nyaurkeun aya rezeki aya naon bu? Aya milik ya bu. Abdi sering nyaurkeun aya rezeki aya milik. Siga sarua padahal beda. Tidak semua rezeki eta milikna, teu setiap milik eta rezekina. Wihana ibu, teu setiap rezeki eta milikna. Jeung teu setiap milik eta rezekina. Contoh, tidak setiap rezeki eta milikna. Abdi papah ka sawah, di sawah aya bonteng keur beujeuhna naon? Ngora mun dicetrok tengah poe jam 12 dihijikeun jeung kerupuk naon karon? Nikmat teh. Ya. Ari eta bonteng saha? Bonteng batur we bonteng abdi. Ngan kulantaran abdi kabita petik we bonteng teh am we dihuapkeun. Eta bonteng teh rezeki abdi. Dina eta poe rezeki abdi ngan lain milik abdi. Berarti kagolongkeun rezeki anu haram. Nah rezeki anu haram da lain milik abdi, milik batur. Ngala bari teu bebeja bangsa teh ngaranna. Ya. Kan punya geuning aya maling aya naon? Aya garong. Ari maling manyokot barang batur bari susuluputan sieun kapanggih. Ari garong atau begal mah nyokot barang batur bari naon? Terang-terangan. Aya hiji deui ngagasap. Ari ngagasap mah bu nyokot barang batur tapi rek dibalikeun deui ka nu bogana. Jadi nyokot barang batur teu bebeja tapi rek dikumahakeun deui, rek diuihkeun deui ka nu bogana. Eta mah naon? Ngagasap. Ibu rek ka jamban di payun aya naon? Aya senal. Da kulatara urang mah senal ti ibu minyanak senal kulit, dinya aya senal naon? Capit. Anggo senal naon? Capit. Padahal senal capit saha? Senal capit batur. Bebeja teu ka nu gaduna ulang rek nganggo henteu. Damang-damang we dianggo, lupa teh ka mana kacai. Berarti urang geus nyanak geus ngawasa barang batur, teu bebeja ka nu bogana, tapi boga tujuan rek dikumahakeun deui, rek diuihkeun deui kana tempatna. Tah nu kitu teh namina teh ngagasap. Ya tabu sampe keneh teh kengeng eta teh kitu ya. Teu kengeng ngagasap namina. Sedengkeun kan geuning disyaratkeun bu ditampina ibadah urang teh lamun pakaian nu dianggo nya atawa naon wae nu ku urang dianggo teh eta teh barang naon? Barang halal. Paingan meureun loba ibadah urang teh ditarima ku Allah da bonganna rek kudu make senal batur teh naon bu? Teu bebeja. Asap bu kitu. Asok sering ya sana. Siga lain naon nya? Siga lain teh eta bu disebut dosa teu karasa atuh kitu nya. Dosa teu kararasaan asa lain naon? Asa lain dosa padahal dosa. Nu kitu teh namina teh ngagasap. Jadi bu ngagasap teh nyokot atau ngawasa barang batur tapi tujuan rek dibalikeun deui ka nu bogana. Eta ngagasap. Rek ngagasap, rek maling, rek naon bu, ngagarom atau ngabegal sami we kitu punya. Eta teh pada melan haram. Nah ketika
abdi nyana tuangan batur teu bebeja kanu boga naam dihuapkeun eta lepet kana patuangan abdi eta teh rezeki abdi tapi lain milik abdi. Kulantaran lain milik abdi atuh rezekina kagolongkeun rezeki naon Bu? Rezeki nu haram. Tak urang teh geuning ka Allah nyuhkeun ya Allah rezekian abdi tapi ku rezeki anu halal lain nu rezeki nu haram. Ulah rezeki anu barang haram mah boro-boro jumlahna miliaran sanajan saperak dua perak ge anggar we haram naon haram. Ibu nyokot bonteng hiji doraka, ibu nyokot bonteng sanaon sakarung ge sarua dorakana mah geus cing loba sakalian kagok.